Raksa Art Production. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna dina indallahil Islam. Para wargi sadaya anu sami-sami ngupingkeun kaset anu ngahaja dina ieu saat simkuring ngadamel wangkongan tambak sare sore-sore mun seug disetelna ieu kaset ti peuting. Mun ti beurang sugan aya waktu nu kongang tinimbang ngobrol nu teu puguh ruang riung nu teu aya pulunganeunana leuwih hade urang sasarengan ngariung mung pulung ngaronyok teu make bongkok bisi kasampak anu ngupingkeun kaset anu bongkok moal ngeunaheun teh riung mung pulung ngaronyok kitu we. Sabab palawargi sadaya dina hiji-hiji riungan urang kedah bisa milih mana riungan anu matak aya kamanfaatan jeung mana riungan anu henteu mawa kana kamanfaatan. Ari leresan simkuring dina ieu saat ari disebat dakwah mah angang da puguh sanes ustad sanes ajengan malah sakapeung sok aya nyebut Syaihuna Al-Mukarram sok ngadeg-deg bari hate tutunggulan. Ieu mah itung-itung silih elingan silih geuingan sabab pangandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Teka asup umat kami jelema anu henteu merhatikeun atawa mibanda sikap mangsa bodoh kana nasib umatna. Sok urang ngariung. Nu bakal dibahas ku simkuring anu ku urang kaalaman sapopoe terutama dina peribadahan. Utamina pisan dina ngawangun kulawarga bagja. Sabab saban jelema saha bae sarta nu kumaha bae tur di mana bae pada miharap jeung mikahayang hirup bagja jeung mulia. Jeung sakabeh mansa tantu bisa bagja mulia. Sabalikna sakabeh jalma hayang beunghar tapi teu kabeh jelema bisa beunghar. Jadi tegasna mah kieu we lah galibna we kana beunghar garalib hayang kana paeh garalib mung kitu mah. Kabeungharan teh salaresna mah palawargi henteu sarua identik jeung kabagjaan. Malah sakapeung mah kakayaan kabeungharan teh sok jadi cukang lantaran siksaan jeung karipuhan. Teu bisa sare tibra, teu bisa indit-inditan jauh. Lantaran salawasna salempang, hariwang, bisi harta kakayaan leungit atawa aya nu maling. Paur bisi aya nu nganyuk teu naur ngahutang teu mayar. Jeung rupa-rupa kahariwang sejena anu patula patali reujeng lobana raja kaya teh. Cinekna kakayaan kabeungharan bisa ngalantarankeun sarta ngadorong kana jungkrang kahinaan kabinasaan jeung kahirupan upama urang seug teu bisa ngamanfaatkeunana. Teu saeutik jelema nu beunghar nya kana zakat liat kana sedekah wegah tapi ieu mah ngawangkong ieu mah. Cenah aya nu kasinir aya nu kasiku ku caritaan jamar. Alhamdulillahirabbil alamin. Lamun aya nu kasiku ku caritaan jamar dina ieu kaset syukur ngan
kudu asa kasihku kudu gelis. Pan urang di tempat panglalajuanan ari kasihku kudu gelis mah tara ngamek. Coba lamun urang keur pas sedak-sedak teh kasihku ku aki-aki nyangereng bari malik. Teu gablek pikiran sia keur bau sentul teh. Tuh. Kumaha dikasihku kudu gelis? Jegur kasihku meneleng malik. Panya teh lain nu gelis. Oh, ning neng, mangga neng asihku deui. Malah minta tamah dulur. Tah ieu mudah-mudahan we. Anu ngarasa kasihku ku cariosan jamar sing asa kasihku kudu gelis. Ngeunah, tumanina, merenah, bari eling, insaf, tug ngalaksanakeun peribadahan anu diparentahkeun ku Allah. Sama kuring malam dina kendaraan mah kareta api. Najan hideung bari panjang ti luhur kaluar haseup. Kareta api mah teu bisa dipungkal pengkol. Laguna init-init. Sanajan beres tiger hargana puluhan juta, kareta api liwat teu meunang maksa. Stop. Maksa ditabrak. Kareta api cicing di stasiun. Rek aya puatan, rek eueuh puatan, laguna init-init. Teu bisa carako, tambahan ongkos pengkolkeun ka lemur. Tambahan duit asal koneksi jeung duit jalan. Oh teu bisa. Teu bisa. Maka urang lajengkeun deui. Model kieu na kahirupan mah. Pamajikan marudaha teh sabab salaki salilana tara cicing di imah. Alasanana ngurus pagawean, sibuk. Teh kecak sibuk teh. Boro-boro didulur dikuring sok make teh. Sakapeung pamajikan sok ngarasa bosen ngadenge wangkongan ti duit ka duit. Ti duit ka duit eueuh deui. Naon kitu sakale-kalieun mah meureun sok hayang pamajikan teh ngadenge wangkongan anu uplek ngeunaan baju nak nu dipake atawa pasakan nu dijagakeun teu dihidangkeun. Atawa tina hal kalakuan anakna boh anu lucu pikalucueun, boh anu nakal bangor. Kadang-kadang semah ciring cingcat lar asup ka imah ti isuk jedur nepi ka sore jeder. Teu, tara mereka sempetan jeung kaluginaan ka dirina bisa ngawangkongkeun pasualan-pasualan anu sipatna rarencepan guntrang uplek ngeunaan rumah tangga sakapeung sok ngajengkelkeun jeung ngabosenkeun. Kartos keluarga. Jadi lantaran ku sibuk, teh nya. Lantaran ku loba pagawean. Nya, di rumah tangga urang teu bisa uplek ngobrol. Ari hartina uplek ngobrol di rumah tangga teh. Lain nyaritakeun harta kakayaan kasenangan lahiriah, tapi oge ngeunaan didikan karohanian. Pamajikan tumanina kaurus anak kagero. Kitu. Matak teu saeutik baheula mah. Budak anu nakal, berandal anu terseret terbawa oleh arus keberandalan lantaran babasa anu jadi bapakna sibuk teu bisa ngadidik tu jadi anak. Malah sakapeung sok aya nu kieu bapana digawe sibuk nepi ka luar negeri indungna dina hiji naon? Dina hiji organisasi atau dina hiji perkumpulan sibuk. Budak mah cukup we di tangan babu, diurus ku babu, dididik ku babu, diatik ku babu, nginum lagi ku susu sapi. Kumaha akhirna? Susu sapi, didikan babu. Jadi lamun aya budak nakal berandal teh ulah wakanyalahkeun ka budak kelaaran introspeksi geus nepi ka lebah mana urang sebagai orang tua ngadidik ngatik nu jadi anak-anak urang. Da moal aya hiji kolot palawargi anu kieu, Gusti muga-muga anak abdi teh sing jadi garong. Moal. Sugan ya Allah Gusti mugi-mugi pun anak teh sing jadi copet. Moal. Keukeuh we urang teh ngadua. Rabbi habli minas solihin hayang boga anak teh anu soleh. Kumaha budak teh soleh? Amalus solihatu wa jinabul munkarat at-taqwa wal akhlaqul karimah. Sedeng solehna budak, halusna budak, pinterna budak, wanterna budak, halus akhlakna budak, gerak-gerikna budak tergantung indung jeung bapana sabab eta budak begitu lahir ka dunya memeh wawuh jeung sasaha teh wawuh aprok heula jeung beungeut indung bapana. Komo mah kaya kajadian mah ka budak nita salat bapana tong wae gapleh. Moal tapi bisi imah dulur nu keur ngarupingkeun kaset ya. Palawargi sadaya kabagjaan bisa kahontal ku unggal jelema ya. Catat ya.
boh kuno miskin atawa nu beunghar, boh cacah atawa menak. Sabab kabagjaan teh kaasup kana sikap jiwa mental attitude. Sikap mental jeung iman anu nyang karup dina hate lain dina duit atawa raja kaya. Kiwaripan seueur jalma anu kasasar kasarung laku. Sabab neangan tur nyungsi kabagjaan teu kapangih teu kahontal. Da eta marukanana kabahagiaan teh bisa kahontal ku hartabana, ku pangkat, ku kalungguhan. Tapi malah teu saeutik beuki tambah mangprung jauh. Imana mampu tur ampuh nahan kaayaan teu panggih jeung kabagjaan. Tapi jajantung ngajerit ngoceak sabab teu tahan. Akhirna TBC batuk gangsa sakapeung upama kulitna teu tahan bisa eksim. Rupa-rupa lah tur pirang-pirang kabalangsakan katut panyakit nu sejenna anu mungkin bakal karandapan akibat nyamunikeun rasa sarta mereketkeun maneh tina rasa henteu bagja. Taina dulur, urang sadar tun insaf yen kabagjaan teh teu bisa dihontal ku sorangan. Lantaran kabagjaan ngan bakal kahontal, bakal karasa bagjana upama walatra kabagian sarerea. Nu sejen sakurlingeun urang, saaletan sabeungkeutan atawa saentragan urang. Sabalikna kabagjaan bakal leungit tanpa lebih hilang tanpa krana cek dalang teh mah. Cek dalang. Upama urang nempok tur mireungeuh nu sejen teu ngarasa bagja, balangsa, sangsara, dikaniaya jeung saterusna. Papakeanana bur beureum, bur hideung, inter berlian ting gurilap, ting karpit, indi ti imah kahiji pasamoan. Tapi lamun kasampak sakabeh nu hadir di dinya, pakeanana, dandananana anu hina karasa era paradah sarta kabagjaan anu nyampak dina dirina waktu indi teh bakal leungit, bakal musnah sabab bagja kan ukur keur manehanana wungkul. Palawargi sadaya, Gusti Allah ngatik ngadidik urang kurasa teu sugema upama can ngalaksanakeun risalah nungtun jelema kana jalan anu hade. Meri inget mepelingan batur bisiti gebrus kana jungkrang kasalahan jeung kabinasaan. Margi Gusti Allah ngawajibkeun ka urang dua kawajiban, nyaeta kahiji wajib ngalaksanakeun syariat agama. Kadua, kaluar wajib neruskeun dakwah Islamiyah anu geus diwariskeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka urang sarerea. Jadi urang kowala jeung daya upaya sangkan diri urang, keluarga urang, katut masyarakat muslimin kalawan saestu bisa ngalaksanakeun syariat agama Islam. Tapi oge urang kudu soson-soson dakwah kanu sejen, ngaping, ngabingbing nu sejen anu can wanoh kana Islam atawa mun anu geus wanoh ka karangurit bawang keneh teu. Urang yakin rumah tangga nu bagja teh nyaeta rumah tangga anu ngalaksanakeun tur ngajalankeun ajaran Gusti Allah anu saloba-lobana. Dehem deui ah. Palawargi sadaya, dina nggoning nyumponan jeung ngajalankeun dua kawajiban tadi, urang geus buleud pantekan nyadiakeun diri, nanonkeun diri jadi hiji pribadi anu bakal nepikeun ajaran dakwah ka unggal jelema nu merlukeun. Sawe nu perlu imah teu kudu make pasang duit. Pangdawahkeun yeuh. Aya ieu keur bensin 300.000 upamana. Dakwah ka jelema anu leungitkeun obor hirup, neangan jalan katalangsara, meunang kabalangsakan batin katut panyakit nu sejenna anu mata kumandear leutik hate atawa aral. Anu tumbuh di masyarakat kibari ngarupakeun ibadah eta oge. Anu pohara gede namalah ajen katut hargana numutkeun pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Sabab urang di pasihan warisan Pak. Iyalah secara gurat badag nama. Warisan teh dibagi tilu ya. Kahiji warisan jasmaniah. Tegesna warisan tetesi getih daging jeung tulang tinu jadi indung bapak. Kedua warisan maliyah. Tegesna warisan harta bana dunya berana. Katilu warisan akidah. Tegesna warisan keyakinan hirup, ageman hirup, pamadegan hirup, sarta tujuan hirup. Nah, on ari warisan jasmania. Kesengol. Balikan deui. Nah, on ari warisan jasmania. Sadar atawa henteu, ngaku atawa henteu. Contoh, hiji budak eta teh estu tetesan getih daging jeung tulang indung bapana. Komo ningang di hiji indung tangtu bakal ngarasa. Kumaha ripuh ngakandung 8 bulan lilana. Mun diuk teu bisa emok, mun sare teu bisa nyangigir, teu bisa nangkuban. Sabab di jero beuteung aya orok, puputon sekar kadaton. Atuh nya kitu digawe kaganggu, barang dahar kaganggu, istirahat kaganggu. Tur pirang-pirang deui gangguan nu karasa ku hiji indung nu keur kakandungan katamah-tamah teu saeutik lalaki nu sok mangyolowedorkeun. Turug-turug ditamahan ku kecap-kecap pidorakaeun pajarkeun teh perbawa orok cenah. Coba eta. Coba. Upama budak geus isad rada gede, hese beleke jengkel jeung rudek. Estu ning taya nyenangkeunana salilana ngahesekeun ngajengkelkeun. Sanggeus lahir ka dunya goar orok teh ceurik ti peuting ibuna ileuk purah tunggu tulak tara kersa sare da hate teu simpe di mana imit nasi orok basih gewat diganti. Kitu dah pengorbanan hiji indung ka anak. Nah, anak geus nincak teh sawawa komo lamun geus laki rabi rumah tangga angger keneh bae teu nyenangkeun. Malah tambah ngariripuh, ngaririweuh. Kudu ngurus incu ti leutik. Baheula ku indung bapana diurus luar biasa. Kiwari tambah ku barudakna cinekna anak teh taya nyugemakeunana teu bisa nyenangkeunana. Mata kalawargi keur naon loba-loba ting anak lah aya teu bisa ngurus mah. Saeutik patri mahi kadidi ka ati. Cenah eta supaya istilah loba anak loba rejeki. Dah teh babasaan teh kana piruksakeun teh. Da buktina nu loba anak bari sagala teu aya mah lain namah rejeki. Ngundang tragedi, ngundang misteri, ngundang bahaya. Coba loba anak 5. Nu panggedena teu kamodalan sakolaran nu ka-4 gelut jeung anak tatangga balik raca pakaian teu boga. Rajin make lepi semetak-tak geus belel make cap bandera Inggrisna tonggongna. Dihanapna nyempel sisi rompang. Udud disemet aksarana. Anu katilu dikunclung ka sumur, nu kadua di dapur keur ngorona ngarawel godogan cai blok bahe, hayam asup ka dapur ngagapak kana piring bro, piring bararahe. Anu leutik anu masih keneh sare ngaluhur ranyang ti geledug huluna murag kana tembok, breng barudak carik berjamaah kabehanana. Waktu kaburu berang, salaki kaburu datang, nyeuseuh ngejo can anggeus-anggeus. Umur karek 30 tahun si nyai teh ari susu geus nepi kana tuur. Kasehatan teu kajamin, anak reuhay narongtot leho, salaki usaha teu matak mahi, akibat teu bisa ngatur rek di mana kabajaan rumah tangga bisa kahontana. Kalawargi jol-jolkeun we nya kana hate KB cenah. Atuh da nya program nasional keluarga berencana eta teh hiji tawis, hiji panji, hiji jalan pikeun urang sararea menuju kana kaharmonisan. Komo lamun urang rumah tangga arek nyontok ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arek nyutat ka Kangjeng Nabi. Aduh, da Kangjeng Nabi mah palawargi nya paeun bojo teu wantun nyolodorkeun suku oge. Sila we. Bojona nya kitu keneh si dihormatna teh. Mun sarogena upami Kangjeng Nabi nuju kulem, kumaha ngagugahkeunana? Aduh. Duwi ka dicium da teh ku bojo teh dampal suku teh. Mun cek basah kiwari mah
papa geda-gudah kumari urang leuwih geus 4 tahun pan ngajerit dikoer lagi ku cokor gerah hudang siapa ron poe geus moncorong di mana rek bagjana rumah tangga cik upami urang bade itba ka Rasulullah bade nyontok ka Kangjeng Nabi dina rumah tanggana teu boleh bahagia, lugina, nikmat, bari manfaat. Nah, tapi najan kitu palawargi. Keur hiji indung mah taya nu ngarasula, taya nu kakapok, teu munafik atawa bosen. Sabab dirina sadar tur yakin yen budak teh estu tetesan getih daging jeung tulang diri atawa kokocoranana. Pandi urang sok aya paribasa nya indung nu ngakandungnya bapak nu ngayuga sadar atawa henteu ngaku atawa henteu hiji budak teh eta warisan jasmani indung bapana tetesan darah daging jeung tulang nu jadi indung bapana kitu lah. Jadi ceuk paribasa Arab menetelakeun hiji budak teh pasti bakal jadi ahli waris darah daging jeung tulang indung bapana tegasna mah bakal jadi ahli waris jasmaniah indung bapana. Gitulah. Ayeuna nu kadua. Upama dikersakeun aya warisan maliyah. Hiji indung atawa bapak dipulut ku nu rahayu diala ku nu kawasa tegasna maot. Heuge kabeneran ninggalkeun kakayaan harta bana dunya berana anu loba kayaning gedong sigrong sawah ngeblak kebon lega upluk aplak kebon loba-lobak teu kalebok upamana. Daek teu daek ngaku teu ngaku atawa ridho teu ridho anakna nu jadi warisan darah daging jeung tulangna teh pasti bakal jadi ahli waris anu pinarimaeun raja kayana sabab aya anakna pisan nu mangrupa tetesan daging jeung getihna anu mibanda hak bisa narima sagala warisan ti indung bapana. Talarasan ieu palawargi Islam negeskeun yin anak teh minangka zawil furud tegesna ahli waris nu panglanesna nu pangutamana tapi kanu sejen mah bakal kahalangan atau mahdzub moal kabagean warisan harta bana. Upama anakna teh laki-laki tur saagama upama anakna teh mas naon misah agama Islam netelakeun yen antara diri jeung nu jadi indung bapana secara formil numutkeun hukum dina urusan warisan teu aya hubungan tegasna pegat waris. Kudu jadi kana waris ya. Mah urang lajengkeun kana akidah we lah. Raksa akidah. Production.